Nek kemana-mana hoyak geus rapi. Rek interview gawe deui, Mak. Da geus aya panggilan deui. Aya, Mak. Kade teh cereg deui cara teh heula. Nggak moal atuh. Bener ieu mah. Gawe naon kitu ayeuna? Jadi asisten dokter, Mak. Oh, atuh alus. Jong dirungakeun kumaha sing lancar. Heeh, Mak. Doakeun nya. Moal dahar heula. Moal engke we. Mak, ieu sosis kurang bawanya. Buru-buru soalnya ieu bisa telat. Hek, bekal ke di jalan. Mudah-mudahan interview gawe nu ayeuna berhasil. Kira aku atuh kudu gagal 2 kali. Karunya oge si emak sok ngarepkeun budakna bisa menang gawe. Kulantaran jarak tempatna nu lumayan jauh, abi ti imah naik ojek. Soalna jalan menuju ke jalan gede teh lumayan jauh. Jalan oge untungnya keur teu macet. Jadi bisa datang tepat waktu. Alhamdulillah nepi oge. Duh, tapi lapar euy. Oh heueuh, pan tadi makan sosis. Untung ti imah bebeklan. Komo sosis Kenjer singles hot mah praktis pisan. Gampang jeung teu riweuh. Geus kitu bisa didahar di mana-mana. Soalna loba pisan sumber protein. Dahar ieu ayeuna bisa wareg nepi ka beurang. Jeung deui aya saos lada nu nyeun urang matak melek. Pokona ieu bisa jadi solusi lamun urang keur lapar. Geus urang ini heula. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Gagal deui wae gawe teh. Balik we mah. Dari Lempang urang bari nyanet Kenjer singles hot. Ngadah wareg nepi ka imah. Pokona imah wajib pisan dibawa ke mana-mana. Ulah nepi katinggaleun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha lancar? Gitu we, Mak. Itu kumaha ya teh? Terjadi deui kawena oge. Itu sia. Nah, maka teh jadi. Mung sieun dosa. Dokter lagi sok nipu geuningan. Dokter naon gitu? Dokter gigi. Nipu kumaha ari sia? Sok masang gigi palsu. Dasar bolot. Nah, kemana hayamnya? Pasti lupa itu balik-balik. Cek. Huy. Tas di mana, Cek? Rek meuli sereh, Cek. Keur naon eta? Ieu keur neangan hayam. Oh, Ngenta we atuh sareh mah ka Ceh Haji. Loba atuh di buruanana. tah hayang ting puntu pentak ka Ceh Haji. Nah, kunaon kitu? Sok pinyirieun hate omongan teh. Heuh ketangnya bibir Ceh Haji mah lada. Teh Cu. Lada omongan teh. Mestina ieu lada gingunah. Naon eta? Sambal tempong Mike Lewis. Nek kasakan naon sagala dengan sereh. Rek ngasakan hayam, Cek. Si Sinarieun kasakan hayam. Bangun keur loba duit. Duit di mana? Gawe gitu. Eta yang bisa meuli hayam. Nyata aya hayam itu teh geus poe di imah. Hah? Dibeuje teh ku abdi teh da nu ngaku. Hayam aing. Tahun baru, harapan baru. Mak, harapan Mak di tahun 2024 naon, Mak? Mama hayang ke luar negeri. Hayang ke negara mana, Mak? Hayang ke Turki, mak mah. Rek naon ka Turki? Rek Kapadokia. Kapadokia. Tah heueuh eta. Hayang ngasaan kebab, mak mah. Ari emak. Atuh hayang ngasaan kebab mah teu kudu ka Turki. Di Indonesia ge loba atuh. Pat mak mah hayang kebab nu rasana teh autentik. Aya di dieu oge. Wah, heueuh nya. Hayang ngasaan kebab nu rasana autentik mah di Cipanas ge aya. Maha, Mak? Masih keneh teu hayang ke luar negeri? Rek mak mah, tapi rek gawe lain rek ulin. Jauh-jauh gawe ke luar negeri. Di Indonesia ge loba keneh, Mak, pagawean mah. Bahaya tuh. Kok mah bari gajina teh beda jauh mah. Mending di negara sorangan. Ada lain seperti nangan duit. Rek neangan naon atuh? Rek nangan husband. Dek, aya tangkulak domba nu hayangeun ka maneh. Terus? Daek teu maneh ditanyaan ku eta. Ih, ari emak. Karek ge lulus sakola geus rek dikawinkeun. Nya daripada luntang-lantung gitu teu para rubuh. Mending rabi, puguh-puguh aya nu nanggung jawab hirup ge. Zaman ayeuna mah geus teu usum, Mak. Ngorakeun geus dikawinkeun teh. Terus rek naon deui atuh? Nyara kuliah lah Rek kuliah di mana? di Ikopin University. Jadi kumaha tuh tangkulak domba teh? Tolak we dari kuliah heula urang mah. Sugan atuh ari geus lulus di Ikopin mah urang teh bisa jadi pengusaha domba, bisa bisnis domba. Jadi teu kudu kawin jeung tangkulak domba. Yakin maneh moal? Heeh. Keur bae atuh ari moal mah. Sina kawin jeung emak we nya. Deh, bangun pakai HP anyar. Nya, Cek. Ceh Haji. Ceh Haji. Tah gitu atuh. Najan jelema teu boga ge kudu aya kamajuan. Da HP murah, Ceh Haji. Heuh, apal abi ge. Da mun hayang jiga abi mah atuh mah kabeda kece mah. Dia mah menang nganyuk deh. Heuh, bakuna da. Ari jelema nu teu mampu masuk ngahutang. Terus di mana, Cek? Ceh Haji. Kuda gede gue ieu mah ce. Nah, haleumpang. Sakali-kali we atuh ieu mah ce. Da bosan geuningannya naik Lamborghini wae mah. Bari jajan atuh ke Cek Eti. Ngeunah heg cimplungna. Pernah meuli abi ge.
Bau naon itu? Bau miskin. Ada eta biasa halus. Nu abi je. Beas murah. Abi ge sarua da sok meuli nu kitu. Oh, cek sok meuli beas nu kieu. Oh sok. Panjang teh tarang ngadahar beas nu kieu rieuh haji mah. Ada linjang di dahar. Nah keur naon atuh? Keur para bayam. Ayo. Sayang seblak. Dede! Dede! Naon mah? Pang malikan tokan listrik. Burung geus ngenyutup bisa parem. Mana tuh duitnya? Yuk. Ih, tukang seblak. Hayang ah. Tah, ieu teh salah satu penjual seblak di kota Sungaliat Bangka. Cing coba, kira-kira ngeunah teh nya seblakna. Ayo urang asaan. Karena kan konsepna teh seblak prasmanan, jadi sebelum dijieun teh kita harus milihan dulu toppingna. Tapi asa bosan oge nya lamun nyeblak kerupuk wae. Sigana lamun diganti ku pilus bakal ngeunah. Yuk, banyak pada yang aku tinggi ya. Karena bosan dengan seblak kerupuk, Ku request kasih tetehna. untuk mengganti kerupuknya dengan pilus Garuda rasa rendang sapi. Ngaras siga seblak nuker viral nih. Nyieuna oge gampang seteh. Seperti nyieun seblak sasarina. Cuma di saat cai kuahnya sudah ngagolotrok, kita masukkan pilus Garudanya dan tunggu pilusnya bekas sampai seperti boba. Sambil ngadaguan seblakna asak, aku mau ngemil pilus Garuda rasa rendang sapi. Anu gurih jeung karasa pisan rasa rendang sapina. Pedo we lah pokona mah. Apalagi nu kemasana rejengan kieu sangat babari digubung kemana-mana. Wih, geus asak ye. Tapi sebelum didahar, urang tambahan deui topping di luhurna. Make pilus Garuda rasa rendang sapi. Ngarah makin ngeunah. Dan supaya ada kriuk-kriuknya. Sumpah sia, pedo pisan ieu mah. Ladan oge meuni nampol kieu, tambahan ku pilus Garuda mah jadi makin ngeunah seblak. Jadi tambah gurih. Pilusna oge karasa kenyal-kenyal. Maraneh ge wajib nyobaan ieu mah. Dijamin pasti dedeieun. Ngeunah pisan pokona mah. Enaknya ada Garuda, semua daangan menjadi semakin ngeunah. Es di mana re mana meni dada teuing. Sakitu ku kolot tidak dago oge. Mau seblak. Pantasan atuh meuli lila. Ada togona kesulitan. Encan mah poho. Ya ada siapa teu balik ka di ku kolot teh. Mana dia ke duitna? Atuh balikeun ku aing. Oh, duitna oge. Nah ka mana? Pake meuli seblak. Wah. Aduh sia. Nah ka mana mana? Rek meuli bakso jeung dahar. Karena kan rendang bisa teh. Ari emak. Lebaran teh saya 3 minggu. Dirakungan hayo we, nya kudu dahar jeung rendang. Oh, atuh teh nya tadi dahar mah. Mun tadi dahar kurang ke saha deui? Kunaha sok teu haga mama suka sak teh. Oh, cek tadi nama. Matak nasakan loba teh. Mama yang juga ke maneh. Upurkeun baheula atuh. Suka sata teh mah sabrakeun. Heuda ari unggal poe mah bosen atuh mah. Mun hayo we, nya kudu ngadaharan we ka karen lebaran. Ah, teh hayang nyaho pokona mah. Eta rendah kudu didahar. Tong mana sakan seden. Heuh mah. Terus mar gini heula. Teh ka mana gitu? Nek ka onangan. Sia mah. Di situ ngadahareun orang masakan mie. Atuh urang geus teu ngeunah rendangna oge. Teu ngeunah kumaha ieu teh? Geus haseup mah. Ah, piraku. Heg cobaan. Mana coba ngasaan? Heueuh nya asum. Ya kan?